rumahnya Nenek Sakti. Bagaimana ya? Alhamdulillah, ini mesti loba, belanja belakangan. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka datang nggak macet kalau bang itu nih. Kalau batu mana entar menang, orang mah jalan kita mau menang dengan aku aneh jangan tak berarti naon sih. Jadi hari ingat ke anak injuk dia nya, ayo naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, sarung ya. Ayo cuma teh kunaon lah mun wae. Hah, kunaon gelis? Mak ngomong ka mak. Kunaon? Kalau sekolah mun atuh ah. Kangen ka mama. Hah? Hayang balik. Apa geus teu betah jeung emak di dieu? Enggak nih, Gadis betah kok sama nenek di sini. Gadis cuma lagi ngebayangin waktu Gadis masih kecil, sekolah sama Encep, terus main ke sawah, terus dikejar-kejar orang gila. Iya tuh gadis. Keur maneh leutik matunya, ini teh meuni teh kaun, nguruskeun gadisnya. Gadisnya meuni kuat kaca pirit di celana keur sakola. Emang iya nih. Nenek teh geuleuhna aya ka gadis, lucuna aya, da kumaha ge incu emak. Keur leutik mah nya gadis teh meuni bader banget, ulin tuh jeung si Encep tuh anakna si Bona. Emang iya nih, kok Gadis lupa sih nih, nggak inget. Emang Gadis waktu kecil itu ngapain aja sih nih? Coba ceritain sama Gadis. Nya kayak kumaha ceritakeun nya gadis. Heeh, kieu ceritana ye. Atuh sapatuna, astagfirullahaladzim. Hah? Itu berokok oke. Mau beli tas anyar mah. Pakai engke kumaha mas beureun heula. Kan aya can ngirim ku duit meureunnan ah. Gadis mah tasna alus, karet. Gua Iya, bener, mah. Aduh, besar asap ini. Kamana hiji deui? Tos kakina, geunang hiji. Ah, masih mah. Ini kayak beurit apa? Gondol. Kumaha ieu? Ampun. Ah, Kita sabelah. aja lah pakai sebelah wae ah. Ah, era ah. Yang Udah tas goreng. Mau sabelah ah. Era pakai, Bro. Nah, inalikeun teh bisa mah. Kalau itu jajan wae tak belet nyehot teu. Aja di film gitara kumaha. Delong ah. Bener enggak apa game baru sementara di betul ngadakan kolot. Buat ngajar aja na loba. Ketik. Sing belet mamah mah, ulah baleting jajan. Salus lah gitu. Geus suruh gue soek ieu mah. Ah, Terus Mary Andani halus. Patu geus barolong tas kos kieu. Ah, era makan lagi ah. Ah, bodoh ah, ayo ande. Astagfirullahaladzim, gede. Era selawan mah. Nenek, Gadis mangkatnya. Assalamualaikum. Saya tadi gede yang baru Dianturkeun Cek. ah. Tuh, tiga sorangan. Ayo mangkat. Mana sorangan kan? Oh, Gadis lagi sorangan. Mama papa kan geus mangkat gawe. Heuh, tuh era budak awewe, saya lalaki Ayo, meureun, Cek. mun kudu diantar. Minta duit atuh. Gak sih bere bara duit ku mama, kun ini. Beda 2.000 ke Tuh, nenek. itu ge 2000 nya. Mama ge bere 2000 heuh. Gede. Kurang gope, aja lah. Jajan naon ieu ah. Mah ya teh jajan mah Bawa cai jadisnya. wae cara Gadis. Buka wadahna. Kan segala marangat barang manten. Tuh, mah tas si gadis mah halus ah. Oke dibeliin ke mama, mau dikiriman ku ayah. Ayo, gadis. Bolon, Assalamualaikum. sama kain. Bodoh ah, altik duit. Astagfirullahaladzim. Adek. Salam. Gadis tanda latangnya. Gadis jeung Cep lila sih. Itu berang. Tuh, Cep jeung gadis datang. Kunaha mana nungguan geus lila? Urang nungguan tadi lila. Ayo ah, ayeuna kan upacara poe Senin. Hayu, yala. Bisi tinggalin, ieu ngabarisna. Ayo keluar. Nah, itu pas cuma kilo. Ya, asyik. Bawa itu belum. Sengaja. Lemah gelo. Lemah gelo. Lemah gelo. Lemah gelo. Anak aing. Anak aing.
Bener, tadi pelajaran MTK bisa tuh nggak siang? Oh, tuh bisa urang. Gadis mah tuh bisa. Undang-undang. Iya urang etan. Bener, jalan mana jalan dinya? Jalan kita. Launan. Isi cepah heureuy. Bung. Ada launan. Ieu loba eta asapnya. Bener lauk yuk. Heeh. Ieu mah lauk. Sepatu. Kamu. Sama-sama mah. Nah. Kan ganti baju. Orang bilang. Orang bilang. Dibaca bagian lu kemana? Bagian lu kemana? Puas aja mah gelo ragak. Agak. Oh, balasnya puas. Bau tai sih. Bau tai sih. Oh sih botai. Tadi apa ragaknya? Sing apa? Bau ah. Oh, gadis kaca pirit. Masih sionan tadi. Dia benar. Bau. Nenek. Gitunya ceritana. Oh iya ya, gadis lupa kalau nggak dicerita nama nenek. Iya, gadis tuh pernah modal di celana ya. Bagaimana lucu lupa gadis kaca piring. Duh, empat disebut ginanya. Hai, itu aja rak mar nyamuk bejana nyamuknya. Gadis juga mau mandi. Udah, sok yuk.